Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nges on ya? Enggak, Oh, aku tuh kamera hiji, kamera dua, kamera tilu, kamera can kabeli. Cukup, Cukupnya? Cukup dua kamera. Dua kamera lah, tong loba bating. Ulah kata pas sombong urang mah. Nya. Umpama mayar kameramen mah kok mahal. Iya, kameramen saya. Gaib. Kebayangnya urang pas bayaran teh kang urang duaan Nya. sareng nu goib. Cukup pamulikeun menyan wayahna. Jeung kembang 7 rupa. Eta nu mahal mah kembang 7 rupa, Do. Nya. Dana kembang 7 rupa teh geus hese. Kadang-kadang 5 eta teh. Enak teh. Aku mah we sembako. Oh nya bener. 9 bahan pokok tapi jerona 3. Kawena lobanya. Tah eta. Tah enak teh ayo ngabahas anu keur ieu euy Do euy. Nguker spiral. Aya naon Ayudi atuh spiral. Aya berita naon? Aya naon we? Komplit di dieu mah. Aya kalua, Aya li agrem. Li agrem. Ieu nu keur rameana teh kamari anu PON, Pekan Olahraga Nasional. Wah, iya sebenarnya mah euy kamari rame oge tentang PON teh Do euy. Dari masalah konsumsi apa masalah konsumsina Nya. bahkan anu dibatalkeun cenah anu pesen 2000 naon kotak nasi gitu sampai dibatalkeun Dan mah aku nepi ka apal gitu masalah konsumsi masalah dapur eta terus pas urang nempo di sepil si jero ieu teh jeroan konsumsina aya naon wae daging hayam naon daging hayam tukang parkir we nu milu kamari mun ceuk urang mah da ajang atlet mah teu sesuai lah beneran. Nya. Da ajang atlet mah biasa lagi kan makanan bergizi nutrisi kudu beunang gitu maksudna lain ngamomorekeun lah gitu urang. Ulah kena nu angkat besi ngarah kuat. Misalkan jat besina kudu loba bere kangkung we. Ulah oge nya. Nya minimal lah senok-senok. Jeung eta euy, kan kahayang teh gitu kan biayana gede yakin pon. Nya. Pekan olahraga nasional lain nasi bungkus, lain nasi dus euy. Ingat nasional eta. Lain pekan nasi bok, lain pekan nasional, pekan olahraga nasional. Jeung eta nu rame teh pas cabang olahraga ieu sepak bola. Pasti rame wae main bola mah. Nya pan ieu mah leuwih rame deui Do. Kumaha tah? Aya wasit anu wasit goblok. Meureunnan. Mata ke ditenggel ke sigana nya goblok gitu teh wasit teh. Eta jadi berat sabelah. Berat sabelah eta teh. Ditenggel bener mah kok beritana teh. Saya maca saeutik sakilas. Eta pan langsung dibawa kana ieu ambulan. Kana ambulan. Bener. Eta ada meureunnan berat sabelah teh ceuk maneh teh eta. Berat sabelah. Jadi lamun teu berat sabelah mah jiga tanggungan meureunnan kan. Lamun berat sabelah mah teu saimbang eta teh. Eta teh kamari teh ngalawan Sulteng. Ngelawan Sulteng jeung Aceh. Tuan rumah berarti Aceh teh nya. Lain tuan takur lain. Tuan rumah. Aceh. Tuan takur mah India tuh. Kan dia kan di Aceh kamari teh dieuna. Kamari teh mainan di Aceh. Jadi menangkan Aceh. Meureun wasit teh nya sigana teh. Nya jiga nama, soalnya kan di tenggahna ku Sulteng nya. Soalnya kamari teh memang kedudukan sementara teh memang pas harita teh 1-0 dimenangkeun ku Sulteng. Eta teh. Tapi meureunnan wasit meureun ieu mah nya diduga geus menang amplop kudu. Menangkeun tuh maneh mah suudon wae menang amplop wae. Diduga pan, diduga mah menang. Oh nya. Diduga mah karena ya praduga bersalah dan tidak bersalah. Eta teh disebutna wasit naon ceuk maneh teh? Wasit goblok. Batur eta mun kamari pan bapa maneh geuning wasitna basa nu di Cikubang mah wasit soleh eta mah da sok ngarehan duit ka urang. Da hasil disogok ku tim batur teh dibagikeun teh pake marapan anak mamajikan kadahar urang. Wasit bager eta teh Bapak aing. Mun batur berat sabelah disebutna wasit goblok. Di Jalak Harupat si Jalak Harupat. Wasit goblok atau awewe nyerenteng. Bener eta si goblok cenah eta teh cenah. Salaki aing cenah eta teh salingkuh cenah kapangi. Aing satuju cenah di goblok. Ta eta euy di urang teh kadang-kadang nyalin di urang wae meureun nya.
di negara batur ge aya beuneunan wasit anu teu non fair play disebut fair play tidak sportif lah. Nya. Memihak kepada tim kesebelasan sebelah iya. Teu saimbang lah. Saimbang. Eta setuju kamari eta wasit di Cipol gitu nu bekang ngalangrak mangko aya nu atol loba namanya. Ya karena memang itu Kang Aldo. Tapi aya sih nu teu atol we na Facebook. Nah, cenah. Gus Jur Mahesa apal. Nulis ke eta status geuningan. Cenah kumaha? Ieu teh cenah main bola, cenah atawa tinju, cenah make neunggeul sagala. Urang di komen, urang pada sapeureuy. Nya sakali-kali mah atuh ceng teh. Ulah naon ukur bacot we hungku wasit goblok. Eueuh kawarani turun ka lapang. Panu gede kawanina mah ceng teh anu di tengah lapang, tadi tengah di tengah lapang. Sok cenah kumaha lamun main longser cenah. Terus cenah sutradarana cenah ditenggel ku pemain longser. Ya wajar jadi sekali-kali mah. Lamun misalkan sutradarana tebalik cing urang teh ngabagikeun honor. Da biasa ku sutradaranya honor oge. Eta sekali-kali mah pada lo cing teh. Biar jera eta. Tah eta euy, musun teh ngaranna ge jelema nya da nya. Pasti kena ku owah gingsir anu ngaranna pasti boga emosi lah. Iya. Cek ieu mah cenah non kesabaran. Non ada batasnya. Ada batasnya. Kabayangnya eta ngukur kesabaran. Aya alatna sigana mah kok. Siga termometer sigana gitu. Emang na tanah. Diukur. Maka jeung aya batas sabarnya. Sabar itu ada batasnya. Kenapa berarti kudu aya ukuranna. Nya aya tangkalan juang di pelakan eta teh. Mun di lembur mah diukur petugas ieu meureunnan. Pengukur kesabaran. Aya dinas kita. Aya dinas. Dinas kesabaran. Kan aya dinas pertanahan nya. Aya dinas pertanahan. Terus dinas non deui? Kelautan aya nya? Aya. Dinas kebakaran nu ngurus api. Nu eueuh dinas keanginan mangako. Tah eta nu ngatur angin. Nya. Nya euy. Can aya eta. Biasana dihijikeun jeung kebakaran euy angin mah. Salasa jeung Jumaah, Pak. Poe Salasa kan ieu. Seuneu. Jumaah angin mah Kemis. Tah paingan ieu ngahiliwir ieu poe Kemis mah kok. Aya Jumaah naon? Jumaah mah cai asana mah. Mun teu salah mah. Bener. Dihijikeun pan eta teh. Dihijikeun jeung ieu dinas kebakaran. Eta balik deui ka eta euy aduh. Cenah mah bener eta si ieu na teh cenah dicabut cenah mah kok. Aduh, kebayangnya keur ngeungeunahna dicabut nyeri hate. Beda lain eta mah kok. Non si lisensi sertifikatna meureunnan. Coba sertifikat teh digadekeun sertifikat wasitna teh. Oh, KBPR. Ka Sanjaya Motor. Ka Pawildan kamari teh ngajukeun teh. Menang sabaraha cenah eta mun ieu ngajukeunana? Pangan 6,5 juta mangko. Atuh sertifikat wasit mah murah. Eta nasional lah nih, sok gagabah. Nasionalnya? Mahal nasional mah? Mahal nasional mah dah. Mahal, bisa 40-50 juta mah bener. Soalnya berat ya nage pan syarat-syaratna oge. Nya berat. Jadi kudu siap ditengeun pegang gerak eta wasit. Syarat-syarat jadi wasit teh aya mah. Tah eta deui wasit teh kadang-kadang naon disebutna teh nya kade cenah hirup mah ulah jiga wasit cenah kitu geuningan. Hayo ngorek-ngorek kesalahan batur. Nya dipikir-pikir mah. Suga nu alus dibere kartu hijau. Tanya awal nu aya teh kartu kuning we jeung beureum. Eta lamun 2 kali kartu kuning berarti kartu merah. Kudu keluar mangako. Kamari ge pan kitu, buntut eta dikaluarkeun sahanya Rizky itu. Ngaranna teh. Eta teh geus hayang ngaluarkeun sabaraha kali eta teh ngan teu kaluar-kaluar. Kaluar da make obat kuat. Anjing ka mana wae. Di si Dewan. Oli mesin. Dewan wasiatna. Anggar we leles. Tai urang tadi ditanya urang tadinya kumaha nya. Nah mangako ieu cenah naon tadi teh 1 juta. 1 juta mangako. Sebenarnya teh 1 juta oge sih, tapi lamun nempo kitu mah. Beda pasti urang emosi, Dok. Enggak gitu mah 1 juta pisan. Soalnya orang nempot ya awal gitu nya. Orang nonton siaran ulangna. Nya. Pasti mana siaran ulang dah. Nya ada siaran oleng mah lieur. Kan ulang mah.
Eta di awal ge memang geus aya lah naon ketidakadilan mun ceuk urang mah. Pang-pang nama ari ke Aceh nya. Pemain Suateng sangkilang para eta suku geuningan kana sirahna. Di kotak penalti itu dipiriwitkeun. Kanu beureum katepak saeutik oge. Prit jola. Kartu merah we. Eta nu katingali pisan mah nya. Jeung eta pas nukeul mah jol penalti teh geuningan. Jadi kedudukan teh jadi hiji-hiji. Wah rame sebenarnya di ieu teh kalau di ruangan ieu teh antara pelatih di Sulteng jeung staf pelatih ti eta di Aceh rame oge pan aya dina ieu ti Hoghag. Aduh Hoghag. Nepi ka mung melanjutkan. Tungtungna LWO cenah nya. Nya. Walk out disebutnya nya. Pokoknya di menit 87 lah mun teu salah mah di jetoutna teh. Di ieu teh. Kalau mun nepi ka maot kamari gua bakal leuwih pira pisan makonya. Ya, tapi da moal lah. Da eta mah saeutik sebenarnya ngeulna ge. Munnya saeutik nepi ka ngampul kitu langsung. Negara mah saeutik. Nu tarik nama digeledugna sigana nya. Da digeledug atuh. Nya. Eta nya bisanya ambulan ke tengah lapangnya. Bisa. Pemadam kebakaran oge disiapkeun mah kok sagala di stadion mah. Oh, eta teh. Aku can pernah ka stadion. Pernah urang. Main bolanya. Main bola. Cobaan kira nonton pas keur main bola mah Apa lo aya mah? Apa ada mawani mah aku mah. Asup lagi hese itu mah kok. Nya, eta urang teh pang nama loba kasieun lah urang teh. Nya. Loba kasieun sieun pasare-sare. Abi wae sakelas pejabat hayang asup ka eta teh mun nonton hese mah kok. Pejabat nepi IP pangheulana. Abi pan pejabatna beda. Pejabat teras. Jadi aya sasapungkul ada teras. Jeung eta kamari kan Pak Erick Thohir. Ketua apaan Pak Erick Thohir ya? Nya. Ketua PSSI. Nya PSSI. Sampai ka naon? Menyesalkan lah. Nya menyesalkan pasti. Kejadian seperti itu. Karena gitu. Eta kan pon ieu teh dalam rangka mencari bakat mah kok. Istilahna teh urang teh mencari bakat. Tapi geuningan tara rungkul. Tara rungkul geuningan. Jika mencari duit. Ada yang urangnya kan mencari bakat oge ujung-ujungna mah anggar mencari duit. Eta kan bakatku butuh. Nanti akan dievaluasi katanya gitu. Makanya merenang Pak Erick Thohir ge melihat kejadian itu teh. Iya betul. Terus merenang komen-komenan netizen merenang gitu. Betul. Jadi ada ketidakadilan di pihak non garanti wasit. Tidak non fair play. Gitu ya kan. Kalau misalkan sampai dicabut lisensinya juga, ya bagus lah menurut saya mah. Iya sama. Biar itu menjadi pelajaran buat wasit-wasit selanjutnya di masa depan. Jangan menjadi pelajaran atau itu mah. Kita ada kurikulumnya itu mah. Jadi contoh. Contoh anggar. Jadi contohnya. Jadi pelajaran. Aduh, jadi guru yang terbaik mah da tawaran UPI pan. Nah, kudu nama siga Pak Haji Umu. Pak Haji Umu lamun setiap turnamen tah siga kamari turnamen di dia tarkam. Jadi si wasit teh saat can main teh ku Pak Haji Umu diomongan heula mah kok. Kadenya. Istilahna ulah macam-macam. Pokona harus seimbang. Pak Haji Umu kan gitu ngomongnya. Pokoknya kalau ada apa-apa nanti saya ringkus. Haji Umu aman, alhamdulillah. Pak Haji Umu lagi minta Pak Erick sih karena pohon ngomongan wasit kemarin. Iya, pada harewosannya. Karena Pak Erick Thohirnya pengomongan kan lah wasitnya. Eta saat can main teh gitu, kudu fair play. Eta soalnya nya ada kan main bola tuh mengaku. Pemimpin atau teh wasit teh. Pemimpin wasit teh. Pemimpin yang paling di non ngaranna dihormati. Iya. Dan kedua asistennya. Tapi sanggeus dipimpin ku Pak Erick Thohir, timnasnya jadi gagahnya. Gagah. Rek menuju Piala Dunia mah kok. Hebat. Don Pak Erick Thohir lah. Nya. Terus urang mah nuan eta ramalan The Simpsons urang mah. Kumaha cenah? Cek ramalan The Simpsons mah juara engke Piala Dunia Indonesia sih mah kok. Kembali lagi pan bola ke Piala Arab. Bisa gitu. Bisa, pasti urang mah geus bisa meramal urang mah. Kumaha. Pasti engke balna. Pasti tinu kulit bagong. Jadi kita rek ditawa ku kiper Arab teh. Cok pemain Indonesia teh. Awas, kulit bagong.
Harom. Ya, harom. Geblos. Kulit bagong, harom. Geblos. Bisa 100-0 atunya. Bisa 100 hiji lah, paling dibere hiji engke.